Assalamualaikum. Bah. Waalaikumsalam. Ayah naon itu, Neng? Iya, Badu, duduk. Mah, duduk kada barangnya banyak itu bulan Mbah, cing kudu nurut. Iya, Bah, aduh, geus baring banget. Bukan ini tekos kieu geus diubaran ka bidan, ka mana-mana di kieu wae, geus ka jelema bisa, jelema naon kos kieu wae itu. Mah teu sopan masih. Cicing mah, cicing. Sopan. Neng, ibu dah kan pada kerja, pada kenal mama nih ini. Sopan banget. Ya maksudnya yang naon itu teh? Pugu ieu teh yang diubaran yang normal teh bener deui. Ngerakeun banget di si cang-cang di belok di teh kos batu. Oh, jadi cager. Jadi stres meureun ieu teh. Aduh. Waduh. Cicing mah. Cicing mah. Ke gua batu ubarannya mudah-mudahan sing cager. Teh heeh. Barang ieu teh tuh mate kageloan apa. Gelo itu meureun gelo burung ieu mah. Yang cager yang ubaran aku mah. Gela cek kada orang ubar ku abahnya ditempuh heula. Ditempuhna tindog. Heeh, tempoh heula. Cicing mah sing nur mah cicing. Cicing ada ubaran cicing ini ampun. Aduh apa ku batur, apa ku maha di sini. Sip, ulah. Malik. Tuh hanjak kali nanti dibanjut tadi teh. Waduh, Neng, mana mah yo di jerona teh. Wah. Cicing mah cicing. Cicing mah teh genderuwo, kelong wewe, kumpul kabeh. Pantes Di awakna ieu teh. Waduh. Waduh. Mah keur ubaran cicing. Kurang ubaran heula, Neng. Mau ya Pak ya. Barang heula mah uwi aduh. Cicing mah. Cicing. Cicing mah keur ubaran. Cagerkeun Mbak, cagerkeun. Waras. Cicing mah cicing. Ubaran cicing. Kurang beujit sugan sekalian nya ieu. Kurang beujit genderuwo di awak. Di awak mana ieu? Pun cita bener. Abang bayi. Minggat. Waduh, Neng. Jelema ieu teh, emak maneh teh. Di awakna anu jeung genderuwo, keong wewe. Kumpul di kabeh. Tadina hayang naon ieu emak maneh teh? Ya, mandi di tengah peuting, mandi biak di mabak, mandi teh teu eureun-eureun, ngan cai we hayu di banjuran, capek geus hese ngomong geus segala rupa di tengah peuting mandi wae. Bukan mah cager kayak cager Neng. Ubaran aduh bingung. Cager kayak di kuat si bolodok beungeut lagi ieu tah aduh. Ubaran. Anakna urang doang karunya hiji. Aduh. Cagernya mah. Elong wewe. Genderuwo. Mantap. Mingga. Entong cicing bisi. Mamane sarana Neng. Bisi ati. Tarik mangkat ya. Ay, gaya di dunia di baka mana ku sia Neng? Geus capek ngubaran mah. Geus kadukun jambro, kadukun gendrau, kadukun kone, kadukun hejo geus capek.
Ay, kudu punya tadi telang. Ngesager manganuhun kanya. Nuhun Paranan gitu mbah. Sok. Saya nan abah. Ayah apa betayangan? Ayah naon si Abah? Asal cager we. Nuhun sing cager nya bah doakeun. Makasih ceit deui. Engke kudu ngadahan nu bebek. Kumahakeun. Setengah kintal mah. Waduh, wah, nang di mana nih bebek saya kintal? Kudu bea. Kudu bea kuy. Kata mang dek sabaraha poe ge setengah kintal nu bebek. Apa manisa uing mas nang des meuleunan. Wah, engke nu bebek teh yo. Dek dihakan atahna teu naon, Waduh, dek digoreng hai, teu Bang. naon. Asap yang setengah kintal. Waduh. Niis dengan hate. Endok bebek teh diis. Tah gitu. Tak Abah. Aja Pura uing nya bah. Remontkeun ka Abah. Nuhun nya bah. Uing nya palingnya cager pakai ceit deui. Santai ke jeung abah ya. Nuhun pisan ayo. Aduh. Pisan ini mah balik mah untuk Assalamualaikum bah. Salam untuk maca gede itu mah ke orang meuli ieu baso kan untuk abah makan tarasi.